pangbejakeun kawartoskeun ka sahabat, wartoskeun ka umat anjeun, saha wae nu bertepatan dina ibadah dina malam Lailatul Qadar, saha wae eta jalma nu ibadah dina malam Lailatul Qadar, hiji dosana nu leutik nu gede bakal dihampura ku Allah. Nu kadua terus-terusan eureun moal eureun-eureun Allah bakal terus-terusan mere rahmat ka eta jalma. Tuh jalma nu ibadah dina bulan dina malam Lailatul Qadar. Ngan saur Allah kade ngan aya 4 golongan cenah anu teu ditarima doana, aya 4 golongan anu moal ditarima doana. Naon atuh cenah Gusti? Nya cenah saur malaikat Jibril teh nu kahiji, jalma nu sok masih keneh nginum arak. Eta mah jalma moal dihampura dosana ku Allah sanajan Lailatul Qadar oge. Terus naon deui Gusti atos eta hungkul? Aya deui, naon atuh? Nu kadua cenah jalma eta teh geuningan ngabogaan dosa ka kolotna. Nu sok wani nyentak ka kolotna, nu wani nyentak ka indung jeung bapana, eta mah moal dihampura ku Allah. Aya deui Gusti, aya naon atuh? Nu katilu anu mutuskeun silaturahmi. Nu kaopat eta jalma teh nu pasea jeung tatanggana. Jalmi nu menang Lailatul Qadar, hiji doana diijabah ku Allah, kadua dosana dihampura, katilu Allah teu eureun-eureun mere rahmat ka eta hiji jalma, nu kaopat nu pangmulia-mulia nama eta sarua jalma teh siga ibadah 83 tahun 4 bulan atanapi 1000 bulan. Alhamdulillah.